kan ya temenin ngana pisan. Maju saat ke tukang telur gurung cenah tah. Meuli teh 5.000 geus menangnya katela jeung minyakna diuyup ke teh naon cenah. Can bawa dibekeun saos sing loba heuh baru kami beakeun teh saos si emak. Barang dibeleukeun teh alas sia mending ngana kieu barudak. Jejer liasina teh wawaduk ha. Temenin ngana pisan. Cabeulana teh ya tukang batagor cenah tah. Meuli teh seporsi hargana teh mung 5.000-an. Ya lo mang siap-siap cekus kami di daerah jodoh-jodoh jeung si mang na. Barang tinggal di telas saya si Aki kena hulang anu keur jualan es krim. Bukan mah lamun baru keur ka STBPI beulian si Aki es krimna. Barang dileg-leg telas yang ngetis kene barudak. Bukan mah lamun anu rek beli es krim si Aki langsung datangan heuh ka STBPI di hareupeunana. Aduh kan ya teh meni seger pisan. Urusan di kurus sudah tidak bisa ditanggulangi. Mah teh pisang ijo hargana teh mung 5.000-an. Barang dileg-leg telas yang meni amis pisan. Ini mah tuh benar-benar menyebor di korosi kami dengan baik. Aduh kan ya teh meni seger pisan. Lanjut part 2 atau jajan di mana lagi?